warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamiarsa patepang deui sareng simkuring Imas dina warta Sinar News. Anu baris ngadugikeun bewara-bewara anu aya di sabeuneureun wewengkon Cikoneng. 15 April 2017 nyaeta wisata kolam renang Tirta Taman Raya anu katelah Cikoneng. 15 April 2017 Kolam renang Tirta Taman Raya Cikoneng nyaeta salah sahiji objek wisata anu aya di wewengkon Cikoneng. Anu tepatna di Jalan Raya Pacet, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Tempat ieu bisa jadi alternatif liburan kulawarga. Tiket asup ke tempat ieu teh kawilang murah sabab kanggo dewasa 15.000 sareng kangge budak leutik mah 15.000. Tempat ieu teh endah tersejuk. Pangunjung anu daratang di iwal tempat. Wahana-wahana anu disayogikeun di dieu teh seueur. Aya waterboom, perosotan, aya bebek goes, sareng skuter. Kolam ieu teh biasana paling rame dina dinten liburan sakola, tahun baru sareng lebaran. Assalamualaikum pemirsa, Adil Zafira, aku ke sarang pengelola. Dibangun wisata itu tahun berapa? Dibangun tahun 2020. Kan itu di Cikoneng, tapi nama sekolah memang dia namanya Cikoneng, dan kan dia katakanlah Kolam Raya Cikoneng, Ciparaya Cikoneng. Kalau alamat lengkap di wisata Jalan Raya Pacet, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparai. Harga tiket masuk anak 13.000, dewasa 13.000. Ada benteng. Oh, jadi kalau ada saya kami wae ada weekend yang seperti benteng biasa kami seperti harga tiket masuk. Nah, keuntungan tetap di masa minggu itu tergantung si eruk anu kenanya tentu aya sabana kolam dia dirasana aya pilih aya pilih jantan saya pilih di kolam kami di dieu teh wahanana yang naon wae ya nu diana ayana selama watabung kembali teh perosotan biasa ini mainan rambut bebek sareng aya skuter kami wahana anu sanesna tiketna benten deui anu di belakang aya kanggo nonton benten deui nganggo tiket waktu naon wae kolam renang ieu teh waktu liburan sekolah terus tahun baru sareng pas lebaran pasti di dieu rame wae liburan salami teh ngelolanya aya kendala. Alhamdulillah saya kumaha cara teteh kanggo narik pengunjung jam liburan kami kangos paling pakai sapane bisa yang deui lengkapan deui orang-orangnya jangan tertarik ke dia program naon wae anu bade dilaksanakeun pada menuju ngaluasan deui kabataan menuju ngabangun deui wahana permainan anak-anak kami dia sisanya di sekolah. Tur nuhun ka Azka anu parantos ngadugikeun informasi di pengelolana. Salajengna aya Widya anu atos sareng salah sahiji pengunjung. Saat diinformasikan di wisata Cikoneng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk panggil sarang buri bagian kami, ayeuna bisa ada sarang buri. Itu jenengna saha? Itu kadiana sarang saha?
jadi anak seneng ya seneng kumaha saran ibu kanggo kemajuan kami ibu puas kami kanggo kepanjang ibu aya rencana ini kami kami sekolah kanak-kanak misalnya Nuhun kawidian anu parantos ngadugikeun informasi ti pengunjung. Pamirsa, warta anu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan objek wisata kolam renang Tirta Taman Raya. Dinten ieu aya saur ti 10 urang, tungkul kajukut tanggah kasadapan. Mugia janten lenyepan kanggo urang sadaya. Simkuring Imas, amit mungkur, amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.